rek lompat-lompat ka mana gelis Nyai Subadra Garasna bongkokan nanyen ka kaula moal aya jelema nu bisa ngabantuan nanyen moal aya jelema nu nulungan nanyen Subadra wayahna urang bulan madu jeung akang di dieu gelis urang silisi mah ku kadeudeuh silih seblok ku kasono Nyai wayahna ku akang rek dipaksa yeuna geulis ye meneng ge pasna sumarah Subadra sagede-gede naga nyen pangkat awewe tanaga moal bisa nandingan tanaga kaula wayahna geura pasrah Nyai geulis ku akang rek disugemakeun anjeun Nyai ampun teuing denawa kaula teh nuju ka kandungan 4 bulan naon nuju ka kandungan 4 bulan kaula teh ya nuju ka kandungan 4 bulan leres ya tenangnya dikolotkeun ku akang Nyai ya yang alah anjeun kumaha aing asupna leuy dudungan keur dipaksa aing kumaha ampun ayo dengan cara Kang dengan liang alah abi-abi yang jadi tukang roti ah roti bakar jerona anjing edan bade ye roti roti lami-lami Dewi Subadra apal yen ieu teh swanten asta jingga tobat teuing asta jingga meureun dititah ku salaki kaula Arjuna pikeun nyalametkeun kaula denawa naon geulis tulungan kaula teh keur nyiram kaula teh hoyong tuang denawa hoyong barang tuang ya palai tuang naon Nyai parantos disayogikeun opor gajah ritsa buaya oge aya palai naon kaula teh alimeta kaula teh hoyong roti anu di luar aya tukang roti roti nah sada konelo mang tukang roti abdi ulan meuli mang ya kumaha lebet ge kula dikunci anto aing make remote mang sok teu kagok jelema beunghar ya aing jelema nyonong ipanto ge make remote punten ulan datan nerat tangga deman datan nerat tangga deman eueuh mang boleh ganrana ieu tukang roti banget tiga cangcut mohon bulan maneh bener tukang roti mohon bulan mana roti naon roti bakar bulan mana rotina nya saya efek kebakar nu bener mang weh geuning aya cewek nu bener mang ieu teh raja teu meunang kitu oh ieu teh raja ieu teh raja nagara Baranggu Barja uluh Gusti raja salira teh idola abdi sawios abdi ngagabrug teu hayang maneh bau hangit kaula teh keur nyiram hayang ningali jelema gubra gabrug geuning nya sok tapi ulah heula teuing mah saya bilang ya astaji api-api ngagabrug ka ieu raja nanging anu dikeceng nyata bujalna ieu raja kalaresan ieu bujal raja teh dosol atau dikenyot sekaligus ku astajinga
nepi ka ngebasing patit temekaning perlaya mati saharita iraja bondan gulan pek man bondan dia Kang. Kang, Bos. aya bulu Geus ngusak gitu ah. sia karasa asa jinga loh tobat teh ngasta jinga maneh luar biasa di kumaha eta raja dikenyot bujana ulan beli sarina bade nyobian bina-bina teuing asta jinga bagja tinemenan nyaho ti mana eta dikenyot bujana pae di guruna ulan guruna saha kakasihna teh Syuwupani ulan tobat teuing berarti anjeun teh dititah ku Arjuna ka dieu henteu nari anjeun ku saha dititah ka dieu nya ku guruna ieu raja ulan abdi mah sanes dipiwarang deui ku juragan Arjuna teh abdi teh dipitnah hapadan ulan bener da asta jinga dan nu maling kaula teh tadi nama maneh asta jinga nyampeurkeun ku kaula teh diantep tapi lila-lila kaula teh digusur dihapuskeun kana kantong hikmat tapi naha geuning di tengah leuweung eta geus jadi malih warni jadi patih di nagara dede teuing beremaneh kapitna sumohun bulan malahan abdi teh dipaehan bulan tobat dipaehan ku saha ku tuang caroge ku juragan Arjuna atuh naha lain bejakeun lain maneh asta jinga teka bujeng gulanda jadi persanten abdi teh ku tuang caroge teh ku juragan Arjuna teh malahan abdi dipaehan kaburung ku nafsu panginten abdi teh dicana ku Sidawala ka guruna ieu raja ditulungan di dinya malahan di bejaan patih nage di luar parantos bae ku Sidawala ulan tobat teuing dedeh teuing asta jinga naha Arjuna teh getah sarupateun jadi pamimpin teh ulah getah sarupateun harung gampung nah yawiyos asta jinga ulan wayahna pangwarahkeun Arjuna sabab kaulah teh hayang boga salaki nyaeta pamimpin anu getah sarupateun Sologoto teh boga sakudua wayahna pangwarahkeun asa jinga ampun gulan yawiyos nu atos mah atos panginten lain eta masalahna jadi kudu kaharti segala rupa pasoalan teh kudu asak jeueuhan nya kedah abdi ngawarah kumaha wayahna anjeun warah ku anjeun manya ku abdi wayahna anjeun di dia kudu jadi raja bener alim naha teu bisa pidato teu kudu pidato asa jinga wayahna anjeun warah Arjuna aku api-api kaula pamajikan maneh nah kalau itu boleh sok anjeun jadi raja pake eta baju raja baju ieu bener kumangangen ada logor sok anjeun tong ngamekan tahan napas anjeun 3 menit mun bisa mah 10 menit atuh maot heumeureuh eta ge sok ngadak-ngadak ya asta jinga ngabaju raga sukma sareng ieu Prabu Gubarja denta hudang asta jinga anjir barurat ge deh padahal wow anjir make baso le wow hebat wayahna asta jinga aku kaula pamajikan maneh oh siap mama engke lain ayeuna tapi kahareupeun Arjuna supaya Arjuna cemburu oh gitu kan oh sae sugan ayeuna atuh ayeuna kitu naon nya mejiga nya wayahna ka Arjuna pentas rikani kitu dikawin deui ku anjeun iya beres jadi dua iya beres maneh asta jinga eta sora ulah kitu budak kumaha turutan raja anu tadi sorana ait-aitan
Oh Syailan sok picieun ku kotor dina ti koro meh jiga picieun bah ngomong wah leuwih teuing teu bisa ngomong asta jinga ait iya eta goyang domret manya raja kikituan iya gelis Nyai Subadra bojo akang Nyai hei Arjuna kaula bakal datang ka maneh rek mentes rekani dipikeun syukur engke di ditu lain ayeuna beleguk rek kumaha ngadengena di dieu rek kumaha ngadengena gabina-bina teh ngarajan ka beleguk-beleguk teuing di ditu oh di ditu bener jang lanceuk aing teu bisaeun beureung ngenyot haling ku aing kurang ajar sia alah punten Gusti dikenyot ku aing iya goblok setan aing nyaho rek nyot buja tapi dikenyot handap teuing gaya paingan aya buja panjang-panjang teuing dawala agan kadagan teu naon dawala eta teh si cepot lan eta teh si cepot lanceuk maneh geus ngahiji jadi raja anjir jelema miskin percaya aing teh hayang ngahiji jeung kaum duapa pergi si jurig komo lamun bener jadi raja mun teh korupsi mangwapoe sia wayahna asna jingap urang init ka Amarta sae mangga tuturkeun kaula kurang ajar Arjuna bangsat pardenan aing bangsat awas ku aing manya raja kitu goblok kurang gagah ayo